Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deh di acara Voles, Eron? Ngoles. Aduh, ngoles mah euy. Ieu pisan acara teh mah. Ngopi lesehan. Aduh, iya. Karena rasanya teh sasarangan sareng dulur urang gitu ti Dharma Raja. Dharma Raja. Sumutnya Sumedang Utara, Sumedang Utara. Sumbar ya, Sumbar. Sumedang Selatan. Oh, bener oge ngomong nanti. Oh, Sumedang Selatan ya. Aya Mang Dani sareng Mang Ipin. 45372. Naon eta teh? Kode pos. Kode pos. Oh, aya boga kode pos di itu. Kan mun bade masang set top box teh geuningan. Heeh. Kedah ngangge kode teh Eta kodena. eta kodena. Oh, kode setup box. Tadi teh OTD cenah disebutnya orang yang terdampak ketika pembangunan Jati Gede. Laras Mang Dani teh. Laras pisan, Pak. Tapi emang imah teh baheula teh di daerah mana imah teh? Ya abdi keresan Dharma Raja sih. Dharma Raja. Oh. Dharma Raja teh emang sadayana beunang ku naon teh? Waduk Jati Gede. 13 desa gitu Pak. 13 desa. 13 desa. 13 desa. Asup desa di dinya? Kasup. Cihidung ya? Asup. Desa Cihidung. Desa Cihidung geuningan. Eta teh lamun perkiraan gitu kan, misalnya waduk teh sagi kieu misalnya. Desa di dinya teh pelebah manana gitu. Tengah-tengah. Ya tengah-tengah teuing sih paling dieuna. Oh, Ceket jalan paling. tapi meureunna geus mulai ieu nya rada jauh lah ti naon ngaranna teh ti Tamakan meureunnya. Mulai jauh. Jauh. Oh, eta. Sabaraha baheula diganti ieu na? Kurang langkung 28 juta. 28 juta. Eta teh 28 juta teh perah kabeh gitu. Hampir sadayana sih. Imah nu alus. Ya nu sae nu Sae. age. Nu butut ge sami 28 juta, Pak. 28 juta. Mending butut, Pak. Aya harita imah di dinya kaasup. Alus. Penilaian di dinya lah gitu, alus tah Pak. Butut gitu. Gedong, Pak. Oh. Aing kos naon buah iya nanti Tiga buahnya. Wah, gitunya. Gedong. Jadi kalau mau boga tanahna pakarangan lega ge misalnya tetep we sakitu gitu. Tetep sakitu bade sawah lega miliaran hektar ge tetep 28 mohon. juta. Tapi kan cenah pernah ngadenge gitu. Cenah mah baheula geus pernah di naon ngaran teh aya ganti rugi oge keur zaman aki di dinya. Nya zaman Ngadenge berarti di dinya. pernah sih zaman nya uyut ka ditu meureun kitu. Tapi edukasi aya nominal nama. Tapi pernah merenannya aya naon kompensasi gitu nya di pemerintah. Tapi di dinya neutreu teu minta dikompensasi harita. Nya abdi mah ayeuna dinu nyuwunkeun deui ge keur naon kitu. Jelema teu butuh ya. Sloba duit ya. Tapi dina perasaan didinya merasa dirugikan tuh ketika pembangunan eta Jati Gede. Ya rugi sih rugi. Cuman kan santena bleg kadunya teh di daerah eta. Kadunya teh kan Lahir kadinya teh, gede di dinya. Gede di dinya. Lalu letik di dinya, pasti gede mah di Maerat meureunnan. Pasti. Yol pasti wae. Pada santena butuh lah aya nu ageng-ageng mah gitu. Tapi eta 28 juta harita langsung dipake naon eta? Di Nya. Salat teh. Karena can aya berarti nya. paling dogem meureun, Pak. Bener sih teh. Ditanya ku kolot teh ka mana wae. Langsung dipakai beli tanah. Atau misal pakai beli motor heula. Paling abdi pembangunan ngabangun di bumi. Ngabangun dari bumi. Nya. Ai tanahna tanah nu batur berarti. Nya meuli atuh. Itu tadi namanya.
Sagala ge meuli na Pak. Morota anak beas ge meuli. Sawahna beunang. Kagusur. Mahi karena naon ku zaman ayeuna kan nya. 28 juta harga tanah enak sabaraha terus ngabangun imah kumaha gitu cik Ya sabisa mungkin ayeuna model imah diperhitungkeun heula meureun geus pugunya. nya pasti diperhitungkeun naon ge atuh Terus ayeuna dinu ukuran dinu 28 kira-kira sakieu ukuran saanu bisa teu. oh Kan? jadi prinsipnya penting mah kamar cari di jero Nya. sare di luar gitu Ata napi kieu Pak meureunan IT urang mah kitu ayeuna 28 belikeun kana mobil kemae ieu mah mending sare di mobil karena mah kitu Mandi di luar gitu Mandi di luar kan wae da eta pamikiran teh salah pisan mun kitu mah eta ketika ieu kan harita imah teh kan alus keneh heuh halus banget alus Pak. pisan tah kan karena dikeum dikumahakeun eta imah apakah dimanfaatkeun deui bahan-bahan nu lainna teh kumaha Hanya disimpan we keur panyumputan lauk Pak. rumpon nanti namanya mun ai kenteng mah manfaat keneh beureun bisa dikakatan karitu namanya Kenteng bata mah tiasa keneh kan ari nu kitu mah dimangpaatkeun deui ari nu kai menurut karinnya kai aya samodel keramik nu karitu mah bisa dibongkarnya nya sesah dibongkar lagi. nya da lain bangsat mah kitu nya Kayak pengalaman. bongkarnya di material seueur. terus ayeuna aya kan halur panjang ayeuna teh baheula kita bala pernah halur panjang oge nya kantos pernah saat heula tuh terus nempo gitu kadinya gitu Ya kantos bahasa saat pisan ieu pula ya saat nate abdi kantos ninggal deui ka tilas lembur abdi. Kumaha aya rasa ieu teh naon ngaran teh kagagas gitu, sedih gitu. Hari sedih sih aya pasti wae aya tiap OTDG sedih mah pasti. Cuman ya dinu sedih eta nya kanggo naon moal jadi deui bumi kitu dinu ceurikna ge. Sabar. Darinya ya gitu meureunan. Tah terus anu nganjieun waas gitu di dinya teh kan tempat bala kan leutik ulin dirinya beureunan. Naon sih nu ngajadikeun aya kenangan tersendiri gitu. Ya kenangan paling moal jauh antara amang jeung babaturan. Kan usahanteuna tuh leutik nepi ka gede kan jeung babaturan eta-eta keneh ibaratnya. Nya bener komo di lembur mah nya. Bener. Jebret ayeuna digenang ku jati gede kan otomatis aya nu pindah ka anu tah ku etana Pak. Oh bener. Papencarnya Lumatak abdi sedihna mah eta hungkul. babaturan beureunan jararauh meureun gitu. Tapi enak sok papange jeung babaturan. Nya oh sok Pak da hari rup keneh. Dia yang nyiduh. Hampura wae mau anu kieu aing. Pin, ade euy. Ari Mang Ipin. Siap. Lemur jauh teh tidinya di Jati Gede. Paling ge 2 meter wa. Sarua terdampak oge Mang Ipin. Ai abdi mah hanya menerima kabar nu terdampak gitu. Oh, jadi bagian ieu unggul berkeprok gitu. Keprok teh seuri unggul. Jadi ai urang mah sedihna ari yang bagian piknikna Pak. Oh, Gitu. nya. Jadi ayeuna teh loba nu mancing wa kitu teh. Nya. Mancing kaributan. Nu tadi mah saur wa Adi teh naon? Manajemen konflik gitu. Bener. Aya lah manajemen konflik. Tapi memang mang babaturan deket tiba heula jeung ieu. Dani. Itu tuh wawuh ya mah saprak OTD kawin ka orang lembur gitu. Oh, gitu. jadi Ipin mah asal lembur enak jeung Ipin enak mah. Lembur. Oh, Lembur. berarti enak mah sisi jalan. Sisi jalan abdi mah milarian pitanaheun sisi jalan wae Pak. Ya kan ada jalan ke kebon, gitu. Ini sih jalan sarua ge. Jalan ke makam. Jalan ke makam. Jalan gede Pak. Oh jalan gede. Tah hari
baheula di sekitaran imah cenah ngadenge teh cenah non disebutna teh geuman oge di daerah dinya teh geuman teh geuman pasti aya kuburan gitu nya eta kuburan dipindah-pindahkeun lah teh eta dipindahkeun atuh Pak da kuburan santeuna nu ngara kuburan ge da pernah hirup manehna nu ngeusiana teh nya bener apal banyak urang poho tah ai syukur aya apal mah banyak urang poho kitu kan dirinya teh meureun aya keluarga benar jasad Pak boleh beaku cacing atau balik di Kurinyuh, kerotan tapi ruh mah kan abadi di alam ditu Pak Jero pisan laras terusnya aya bener oge nya bener wae abdi mah ngarasana gitu kayak malah mau diajak kadi ulah gitu deui era tuh bener tapi halus ya justru kan memang perlu orang jelema nu kieu bener jarang jadi itu jarang aja jujur lah gitu pika sebelah nongkon eta mah leuwih sama binasna tambah tah ari ayeuna kan bahwa misal kehidupan teh seperti eta ayeuna kumaha aja geus pinah ka lembur anu sanggeus pinah eta ya hirup tadi glamor nya beuki glamor contohkeun glamorna kunaon jadi aya hikmahna berarti nya aya hikmahna hikmahna tadina tara ngalacai mah ngalacai Pak susah ku cai teh mah Pak ai baheula mah tara ngalacai da gaduh da subur teh aya wae sumur teh nama ngalacai da saat wae halodo teh tah ngalacai teh saprak Dani pindah ka lembur gitu tah abdi teh mau musibah kan dari lembur batu ngeurin jadi panasnya gara-gara Dani di lembur teh saprak EOTD gitu jadi heurin lah ai baheula usaha kana naon sacan eta jadi waduk eta abdi alhamdulillah pengalaman pabrik damel di pabrik pagawe pab pab ternyata pabrik naon dan abdi pabrik otomotif vendor Toyota Group sebagai naonna abdi sebagai operator terbaik Pak nya menang penghargaan berarti nya pernah menang penghargaan Pak Klaring ya kontrak BPJS gitu. Di daerah mana teh deket yang imah itu tempat ya baheula? Tebih Pak, dari Bekasi. Di Bekasi. Jadi sekolah SMA di dinya. Maksudnya Darmaraja keneh. Darmaraja sanggeus eta ka Bekasi. Abdi ka Bekasi ngarantau. Alhamdulillah sekali ngalamar ge keterima karena memang kata pinter kodek mah gitu nya. Pinter kebohongan. Tapi sanggeus non ngaranna kan gawe di pabrik. Geningan eta apal gitu ketika aya non ngaranna teh non eta digenangi cai Mang Ipin geus balik di ka Mang Dani geus balik di Kalemur berarti pas penggenangan air eta. Nya, soalnya kan masih di Pak Laring geus meunang. Teu acan Pak Laring jadi damel keneh. Jadi alhamdulillah di nu 28 eta kabantos ku penghasilan abdi. Nya jadi lebih glamor. Kapanggihna mah eta ternyata memang dari 29 juta teh kabantos ku penghasilan damel di Bekasi. Dina 28 ku ayeuna kayak naon atuh Pak? Cumun. Mahal kayak NMAX nya? Mahal kan enak Pak. Moal cekap panggitan ka Sun Antri. Mau cekap. Situs. Situs kan loba situs ternyata. Situs kan deket aja jeung eta situs nu kamari rame geuningan dipindahkeun cenah. Leres. Caket jadinya. Kaleresan lembur abdi kan
asal muasal Sumedang kan ayana di Lembur Abdi patilasana gitu. Mohon Lembur Abdi eka asup sih. patilasana naon di nya teh? Yang terang saya panginten. Patilasan Kerajaan Sumedang Larang. Sumohon. Eta Prabu Gajah Agung, Sumohon. Lembu Agung, Mohon. terus Marapati, Martapati. Oh, seueur pisan nya teh nya. Seueur. Situs-situs anu memang kakeum panginten aya teh nya. Nya kakeum. Aya ngerasa ieu teh Mang Ipin kagerus hate gitu maksudna. Duh nah, Mang Dani. Mang Ipin wae urang euy. Pokok aing ka mana dan euy. Hamburanya. Di Hambura bisa ulah sekali-kali Nah, eta emang Ipin kan cahayana keluar gitu. Terus Abdi rumah. Nah, eta Dani teh oke. Neutrem Dani teh. Neutrem. Aya rasa ieu teh gitu manglebarkeun ketika dikeum gitu eta. Ya, ya pasti aya wae. Soalnya kan santena eta teh karuhun urang. Leres. Patilasan karuhun urang, meureunnan didinya teh. Pek enak kagenang. Da meureunnan santena nu situs nu kuduna dibudayakeun kan. Heeh, dimulai. Dimumule ku urang, ayeuna pindah tong Boroning abdi nu di dinya komo nu jauh gitu. Teu apal pindahna ka mana. Nah, eta. Nu tadina di tempat ieu dipindahkeun ka mana gitu kan otomatis teu apal meureunnan. Memang aya nu dipindahkeun sapalih atawa sadayana dipindahkeun eta. Sadayana sih. Ngadangu mah abdi. Ngadangu. Oh, karek ngadangu pangintennya teu can diteliti. Nya. Soalnya kayak beritana gitu di nu Google. Daya beritana cenah sanggeus penggenangan eta teh nah dipindahkeun ka mana gitu nya. Nah kitu cenah pemirsa. Abdi hungkul duka batur mah apaleun meureunnan. Kurang update abdi mah, Pak. Asa pangejeng Junjun. Jongklok. Cenah tepat makam saya Eyang Haji Putih mah aya pan teh dipindahkeun cenah. Ya, makam Eyang Haji Putih Putih di Pasarean. Oh, di Pasarean. Oke dalam umurnya Beda eta mah. Beda lemur tapi kagenang oge. Kagenang. Oh. Anu ayeuna di Balona. Oh, mohon. Aya di manganggo cirinya eta. Ngociri. Oh, eta pangintennya. Eta teh tadi sebar kecamatan 13 desa. 13 desa. 13 desa. Sa 13 desa. Bari teura batu nyariosna. Data santuangna naon? Jual ngaeureule teura. Seueur kopi hideung. Lain seueur we aku dengan. Iya, seksi konsumsi ka mah. Bayar heula dan kumane. Teh heula Pak. Duh. Sok. Resep kreteknya. Abi mah delman. Wah, iya aduh kretek teh sok seueur korong. Moal ya padet. Siap. Jadi Mang Dani ke lamun penontonna loba ieu oke baris ka lemur Mang Dani ka ditu langsung naon disebutnya introspeksi diri gitu. langsung ke TKP. Langsung ke TKP ya. Langsung ke TKP. Kebetulan ada saatnya. Kebetulan keur saat keur halodo panjang gitu lah yang memang nempo lah gitu. Nah beneran dicarikeun ku Mang Dani teh. Bener Pak, bener. Aya seseurah mah bohong eta. Bener Pak. Bener Pak Abdi mah alhamdulillah tara ngabohong gitu. Pokoknya nu penting mah eta nya Mang Daninya ketika urang pindah terus ayeuna kehidupan aya kamajuan berenang. Usaha karena enak Mang Dani. Usaha nganggur we atuh udah capek damel mah. Ya, Pak. Capek gawe mah. Bener capek. Nya regreg nu penting mah istilah nama pengangguran itu Mohon naon lain teu boga duit lain teu boga duit. tapi teu boga pagawean. Nya, Duit mah boga meureunnan. boga. Insyaallah nya Insyaallah. ada rezekian meureunnan. Nya atuh. Moal bisa rokok itu boga duit. Oh, udah itu meser ge nyokot. Oh, nyetek. Tong sok ngerak gede atuh. Ini benar-benar begitu. Cing Mang Ipin sebagai bestie nah meureun nu ngangon pangintennya. Nu ngangon. Ieu Supir.
Adi. Aspri. Pada malan Kang Ipinan. Siap. Sami. Kang oge meni reus abdi ka dua pengangguran. Kekhawatiran gitu tapi glamor. Nah itulah. Jadi panginten cek paribahasa mah ulah loba teuing ieu lamun misalkan ayeuna gawe ngaganggu ngopi mending eureun gawe gitu Ya, bener gitu cenah ayeuna mah da penting mah senang we nya. mun nu gawe seueur nu ngopi kurang gitu. Jadi urang mah bagian tinu naon teh Nyaimbangkeun lah. Nyaimbangkeun gitu. Awatos gitu. Kahirupan bener. Kesibukan Mang Ipin enak. Kesibukan teh ayeuna alhamdulillah panginten di bumi gaduh usaha alit-alitan enak teh. Cik nang usaha ieu. Sugan bisa milu gawe udah ya. Maka tarima. Ya gak hanteu teh. Kamari pelatihan 5 poe. Oh udah ningalina lain ningali ieu cenah ge pelatihan loba nu geulis wa cenah di pelatihan teh gitu. Eta. Alur rek ditonton ya bisa. Hari abdi mah di bumi bagian ieu naon teh bagian motongan kain gitu. Kain dibeli itu dipotongan we ku abdi mah gitu. Tah dijadikeun nu kieu wa gitu. Acuh gitu. Berarti boga ieu Mang Ipin mah. Wah, endorse. Naonnya? Kayak di endorse. Siap. Siap. Berlel kaosnya. Waduh, Ya, dia siap. kalem. Kombinasi namanya. Konveksi. Kombinasi mah campuran. Apa? Bener ya. Ya salarosna karyawan, Pak. Jadi karyawan tereliminasi. Anger, geus Saya- meunang Pak Laring. Mun 5 dinten kayak sertifikat sama teh tos ya Mang Dani mah tong ngajahit deui. Mending ngajahit pakaian ieu tetangga aja lah. Gitu. Saya Jahit nutos ngalahirkeun. Ngajahit. Ayo. Emang Ipin cenah pernah nyalon cenah menang enggak? Nah, Pernah jadi caleg cenah kok? Oh, cik caritakeun. Pernah jadi caleg cenah baheula. jadi 2018. Umur sabaraha tahun? Umur 18 teh 20 tahun. Walah bener ta ieu. Mun- Pemuda anu wanian teh ya, pemberani ya bener ya. Ganian. Sanes wanian wa ngahilangkeun ka era. Diajar Ajar. Ieu tim ses apa? Tim aduh, Tim sesna ieu teh ketua tim ses. tim ses. Makana abdi teh kenging teh ieu ketuana. salah Mang Ipin mah atuh. Ketua tim ses. Tapi heula anu ngaranna ieu mah pan naon ngaranna teh geus aya ieu nanya titik tulisna. Terus Pak. Lah eta. Tapi pituin orang Sumedang pangitu. Ituin orang Sumedang asli. Sami salemur. Alim disebutkan salemur. Jadi aku abdi. Babaturan deukeut geus mung salemurnya. Abdi Untungnya ya nu ngangkat wana daekeun ajak ngobrol abdi mah di jalan ke tara tadi. Tan Ngabarat temwe nya. ngabat temu. Mau seli cepeng panangan. mangko Pak di tukang. Untung gitu tadi ge. Aduh, Tung. ningali bensin saat rek dieusian lebar teh duit. Di jalan haus ka dieukeun teh Pak. Dari ale-ale dua ya. Saya ale-ale rek jajan da aduh kumaha gitu. Paingon pas tadi tuang mun asa mak-mak. Jadi Kokoro mangih mulut. raos abdi tuangan Indonesia teh raos. Soalnya biasa tuangan luar negeri gitu nyobi tuangan Indonesia. raos matak seueur tadi teh. Oh, ai biasanya luar negeri tuang teh naon di luar negeri. Sebelah. Tutuk oncom Pak. Nah, gitunya pemirsa ngadu lagi ke sono ya teh da pangitan waktos itu ngobrol ya Kang Dani bade ya deui berangkat deui marginya sibuk oge. Ya. Kata Kang Ipin mah tim sukses oge ayeuna urang dukung ku saarea lah nya Siap. pokona mah dina cita-citana masih ada cita-cita? Aduh pelin-pelan abdi. Pelin-pelan cita-cita mah. Aturannya Mang Dani, Mang Ipin ya. Siap, turun, Oke, Pak. abdi amangan ka Siap, di atas. Dharma Raja nya. Dharma Raja. Dharma Raja lah ka abdi da abdi ge orang buah dua seleresna mah. Dua. Oh. Buah Cibitung abdi. Oh. Cibitung teh mana, Pak? Cibitung buah dua. Caket ieu. Apa teh? Cimalaka. Nah, buah dua. Buah dua Cileungsing, Cileungsing. Pamanian, Daerah mana? buah dua.
nya eta we lah. Tere, karunya kameramen. Teu dinu wa ngajentrekeun nu puguhna ge alamat di mana-manana RT-na abdi mah moal amang gitu. Jun pisan. Jun pisan. Jun ya. Hatur nuhun teh nya. Ya, sama. Mohon saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai.